Gatot Kaca Ayi Yayang lesotkeun deui kula Yayang dia aku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngalesotkeun di kula ye kula dibeungkeut ku areuy-areuy ku hoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuk tuh aca tulungan aca kula tulungan ampun kula perih ca aca mameri teu ngarasakeun modar sia ditolong Mas Aca teu ngarasakeun teu cara manehna kakalayangan genah kadupak angin hiliwirna angin karasa nikmat ku anjeun tapi keur kaula mah datang angin teh ngadon peurih karena awak anu katojos cucuk ca naon tulungan mau bisa edan geuning anjeun teh musuh satu kabuyutan Ua Batara ae ca kadilanan sagedeung keun karumasaan kumaha engke lesotkeun deui kula Gatot Kaca bener pisan ku harianeun saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusia sanajan dewa diak aku musuh ku kaula caca tong ini caca ka dieu sakadeng cak modar sia ca tong sok kitu tulungan ca aing lain aca lain piraku kudu Syueb edan sia Gatot Kaca ngaran kaula nya ca eta ca teh neneh singkatna dudurna mah uce cing tulung uce aca mau bisa ca bah tong ditungkup sungut kula aca atuh dah sia mah nyebut aca piraku kudu uci aya coba ngahareuyan sia ka kaula ongko minta tulung nih mung ngelehan ongko minta tulung tapi mung eleh kanggo ngomong-ngomong mung eleh bina-bina bah ca tong ditungkup ampun ca aduh ungap tong ditonjok tong dijejek ca aing init ca ulah ca aing init ulah aing deukeutan jarekan wae dimanja tulungan kula ca kene ka rumasan mah kumaha engke ca ca kadegara ca sakedeung ca tingali tadina saku kaula ca cokot kira anjeun naon kupon edan binatang ca tulung ca aing init ca ulah ngajauhan ca tulungan cing kene ka rumasan mah ca ongko dek babarayaan ca kurang ajar sia saha nulungan dianggap musuh da kadenge ti tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu moal yakin musuh satu kabuyutan ua kaula ca kene ca moal bisa ya kurang ajar paman Arjuna buaku ieu dipaehan paman buktosna Ua Batara oge geuning diancam mastakana nah ieu Ua Batara karesna teh geus ditugel jangga ku anjeun apa acan acan da kaula kaburu kabawa angin ca modar sia kaula bakal ngapelesat ti kawa aca tulungan ca si Gatot Kaca geus jiga sagede papatong geus jauh nandakeun duh nasib ulah nepi ka kieu teh
iya nasib pula tulungan kula dewa tulungan dewa tuna lampah ieu gondayet ma anu kociak dengek munut tulung ka dewa Gatot Kaca ngablesat nebihan kawang awang kitu kaayana keun urang teu neundihan leum sim gesan sampureun sak urang tuna dihanyuang siang gesan alang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun di palih kuloneun tutugan Gunung Parasuk nyaeta di hiji guha aya anu nuju ngolah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih ilmu panemu jampe kalayan pamake anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeun anak ieu guha Semar Astra jingga dawala jang cing kakang siling ka dieu ke cucu cing takol suling teh jang Bapak Haji Sidik Ucu dunia akhirat negara takut kesimpan negara takut kesimpan mana teuing aturan teuing atuh uak kula syukur Ujang Ewon nuhun Ujang cager ilaing Ucu alhamdulillah aya pangesto wa aya pangesto cager sumuh eta nu dipenta ku Ucu jauh oge wa teu baros wa kumaha damang kula wa kumaha damang anu mawi wa teh acan wangsul ka nagara Amarta Ucu nampi pancen nyaeta jajab nah saya teh jarang sorikeun wa damang ai geus kolot masalah dedengeannya Ucu ai dedengean ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu sanes ua damang cenah kitu heuh atuh pangna bisa ngomong ge cager meureun Ucu heeh kita bawa gitu nyata geus dedengan ua mah geus kolot Ucu lajangkeun deh mon tadinya
mangga tuh wala jangkeun kumaha teh wala nya eta geus sataun wa teh bisa wangsul ka negara margina kumaha kulan nah geuning jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa wawartos heula ngariwangkeun pasti we dedepeun anu di lemur mah ucu mah teu atuh bari kitu mah tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya ujang da ieu teh sanes ngandung harti keur kapentingan pribadi ieu teh kangge kapentingan balarea dunungan setiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu teh kangge kapentingan balarea aya udagan ya we aya udagan nya eta pikeun ieu we ngajawab tantangan anu bakal datang sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake dek kumaha atuh ucu ngamumule nagara teh nya ujang tenan eta kurang wa tak kitu nu mawi kuat di rojong ujang sekedahna bari kumaha deui geus sataun wa teh ngabakan ngaliwet teh di dieu teh ucu ulo pedahanya segala makel teh ditumpangan ku peda liwet teh cu kucuran dikucuran ku air keras apongan atuh sia make ngajak ngomong tak kitu cu ka mana ka akang sileing mana mah teh kanya kapal tongos lamun teu salah tang tu bener ieu teh ujang mata kulan poe ieu teh sataun pas tapakna pangaulaan teh ucu tepung tahun nyawanya teu karasa ujang teu karasa ujang geus sataun wa teh aya di tempat teh atuh ayeuna mah cu urang nepangan CSS UA we jah nu di mana teh anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul nu di mana we sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu makelan we ka UA teh geten cu tak kitu ujang sing atuh mental lagu enak jang alah nah teretetkeun sulingna jang seruput kopi itu keluar
ngalempengkeun cangkeng mah sakitu we nya ucu. Nuhun jang nuhun cu nuhun jang. Saya we geuning wae teh lah. Geuning bari sakenehna kol syukur jang. Heeh. Pecu kakang seling ka dieu kitu jang. Kemana si Akang teh? Akang. Euy. Enggak itu di sahur tuh. Hah? Di sahur ku bapak. Alah, dek ngana. Segala rupa persoalan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy. Nya atuh. Aduh. Ibu Masep. Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Ingat kana katerangan di mana wae maneh ayana di mana wae jeung keur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah. Tuh. Nih asa kitu. Terus boga duit. Halah, odong. Kumaha? Apa-apaan dong? Lain dewek boga batu ali euy virus. Ali teh mana? Oh, lamun si lain percaya kana batu ali ieu. Kumaha kitu teh? Siling bakal beunghar euy. Ah, bohong si Akang mah. Itu make bohong segala. Meureun mah rek beunghar kitu dinya heula. Oh, da aing mah teu percaya kana batu ali ieu. Maju. Aduh, ampun euy. Deuh, aing. Kemana si Dawala euy? Ini lagunya dong. Ya gua buka alis gitu-gitu. Naon? Lagu. Apa dewek teh geus ngagrup ayeuna mah. Di mana? Grup di mana? Jeung grup lawak 4 sekawan. Di antarana wae Haji Komar, Ginanjar, Deri, Eman. Bisi siling dek nyunatan budak euy tanggap euy. 4 sekawan da lawak teh. Ya, beres Kang. Heeh. Naon? Kawan. Grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong. Pimpinan Mang Atang. Tang Warsita. Atang Warsita teh ya. Anu penek teh nya Kang. Anu penek ning sarua jeung Komar penekna mah. Alah, ka mana si Dawala euy? Cing dong tah eta. Dawala, kaman dawala cenah ieu saur. Buat kacongah gitu odong kami. Lain cacak kakara asup pasti sodong geus congah ka aing. Oh. Asa-asa. Alah. Dawala ka mah dawala. Buat teu make nada pisan dawala kapan ada. Gero-gero we Kang ngerake gurumu. Lain dek diajar mandi dek euy. Bikin diajar mandi. Cara mandi ka karab diajar. Oh, da ungah mandi dek lauk teh ngaramang kabeh. Alpangna kitu. Oh, teuing kunaonna meureun baju aing mah ki racun terus. Lamun dek mandi aya jampena di leuh. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir-sirullah sir-sih kudratullah. Ya Allah ya Rabbi. Milik Allah. Kejebur mandi. Komo lamun mandi ku Cipanas mah molotok sia. Tinggal golak mah. Alah. Cing euy. Urang eta lain teh tarucingan belegok. Naon ngaliwat. Urang ngaliwat. Urang balik naon. Alah. Beres eta urang teh urang naon. Heeh. Urang balitung. Montong ngajar ragos ya. Kayak urang balitungan segala. Alah. Ayeuna mah urang silih ecek-ecekeun. Urang sering boleh kerekeun bibirang so. Heeh. Urang silih boleh kerekeun jeung aing. Alah. Geus Kang asek urang naon bener ge urang. Lain euy. Hah? Urang naon cenah bener ieu teh. Eta sinen teh sebenarnya urang teh. Anger dua. Anger 2. Dua anger. Sok ah, urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nenanung dadung
Didang do didang dading. Ya? Hebat, sayuran bisa. Deka segala bisa tuh. Motekar zaman kita. Ai dina seni mah kudu segala bisa. Teu beda ti warung, seni mah nu menta ieu di ladangan, nu menta itu di ladangan. Ya. Oh, nu menta duit mah ulah. Ding dong. Dong 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 dong. Oh, dong. Sok we terus. Sok. Oh, dong. Gunung-gunung. Dah. Gunung-gunung cinjalagir mapaesan kota Bandung. Ya. Lain bagja dewek teh euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kengeng kapercantenan luncat jadi Mendagri. Menteri dalam negeri. Nyaeta Menteri Dalam Negeri. Ngandek mah aya Kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten Gubernur Jawa Barat. Unggal janten Gubernur dua periode 2 kali. 2 kali mere baju seragam ke dewek. Kapanayagan. Tak ayeuna janten Menteri Dalam Negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Aduh. Oke ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nyaeta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Bakal sareundeuk saiger saparipola. Nyaeta dina ngemban timalan ti nagara. Nya. Eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupaha pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya. Mudah-mudahan cing sukses. Oge ku urang sararea, urang rojong, urang dukung, urang bantuan, da geus sahak jeung sakawajiban. Kota Bandung. Kota Bandung kengeng kebagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kaler gunung, belah kulon gunung, buah aing digencet ku gunung. Oh, ieu mah kana pibahayaeun wae. Patut teh. Ini angan disalameteun. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira. Sanes putrana. Putrana. Rencangan teh. Darwa. Heuh rencangan. Rencangan naon? Rencangan kulem. Rencangan sapagodos. Kang Eis teh rencangan teh gugum. Nya, Kakang Eis Komariah teh rencanganana teteh gugum. Aduh, ampun aing lah. Kang Syarif teu ka dieu euy. Oh aya heueuh kue nuhun ditampi kuehna kitu. Tadi bade sareng iing cenah kadina. Nya. Elah. Gunung Tangkuban Parahu riwayatna sang kuryang jeung Sinen geus sok. Sinen jeung suling. Jeung dahar. Lain ieu Sinen gede gegembung nya. Oh. Gunung-gunung sok. Gunung-gunung Cinjalagir mapaesan kota Bandung sok. Mapaesan kota Bandung make gelik saeutik make gelik kieu mapaesan kota Bandung
Sok. Pakai gelik sok. Sok. Mapaesan Kota Bandung. Eta malin gelik-gelik. Kota Bandung. Lain genggerongna teh kumaha teh nya. Ya kalau kabarang hakan wae. Jadi ijo teh teu angeus teh mapatahan budak teh. Oh, teu tuntas. Kalau makan sih. Ampun euy. Minantuna wae. Kota Bandung. Eta sakit teu pirage? Gelik teh gelik. Sing cucu. Lucu kinya. Sok cucuk. Kira ku orang Garut teuing nya. Kira ku urang Garut teuing mah. Sok. Mapaesan Kota Bandung. Sok cuk. Mapaesan Kota Bandung. Badami jeung sinenu tadi sia mah. Padahal mere karampung akan. Rek rempung aing sia mah. Sok aing rempung kuduaan sok. Anu ngarewanya kakak kan. Dengan karampung teh dek nagih. Dirempung. Mana katanya? Geuleuh aing ngajelema ge jeje. Heeh. Alah. Sokong Kang, sokong jauh. Hah? Lain lamun nek minta hadiah lebaran ka Bapak Budi. Oh iya. Pasti atuh. Sareng ka Mas Adi. Sama saja di pasien emer kan. Butuh Pak MRG. Bararingung aing hirup duh. Wakabul masih waktu semenit deui. Naon? Wakabul masih waktu. Untung jago sia ka Wakabul teh dulu. Eta teh dulu urang itu urang Malangbong. Eta teh. Aduh, ilmu na jero dulu. Jero eta teh dah. Suka teh urang Malangbong mulung. Bejana jadi banar kenal kabur. Benar syai. Heeh. Alah. Lain euy. Sono kepada setia deuleuh. Bager Pak. Iya. Bager pada nama. Heeh, bager pada nama euy. Heeh, sok urang bere. Ngerekan. Alah. Gatot kaca ayi Yayang. lesotkeun deui kula yayang dia aku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngalesotkeun